Allahumma salli ala nuril anwar. Nasaihul ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 73. Jajaran K2 ti handap. Wa talabtu jeung geus neangan kaula al afiyata kana kasalametan. Neangana fil majami'i dina pirang-pirang riungan kumpulan. Ae majami'in nasi tegasna dina pirang-pirang riungan manusia. Fawajadtuha mangka mangihan kaula kana eta afiyah fil ujlati ayana teh dina nyingkah dina ngajauhan teh jelema. Qala farantos ngadawu saha al-Qusairi Syekh Qusairi radhiyallahu anhu. Dawuhanana wal ujlatu jeung ari ngaran ujlah fil haqiqati dina hakikatna eta i'tijalul khisali nyingkahan pirang-pirang perkara al madmumati anu dicacad eta perkara khisal. Jadi fatasiru mangka ari pengaruh nama napakana nama mangaruhana nama eta litabdilis sifati kana tetep kana ngagantikeun pirang-pirang sifat. Lalisana litanai lain karena ngajauhanana anil autoni tina pirang-pirang tempat. Waqala sareng parantos ngadawuh Abu Aliin ad-Daqaqi nyata Syekh Abu Ali ad-Daqaq rahimahullahu taala mugi-mugi ngarahmat ka Syekh nyaeta Abu Ali ad-Daqaq saha Allahu Gusti Allah taala halna mahaluhur Gusti Allah. Albis labisa yalbasu ilbas kudu make anjeun ma'an nasi sarta manusia makana perkara yalbasuna anu sok marake manusia kabeh watanawa jeung kudu ngalaksanakeun anjeun kudu merkoleh teh kudu ngaraih anjeun mimma tina perkara yakuluna. Jadi lamun tanawul kana yakuluna mah nyaeta ngarawel teh merkoleh teh ngadahar we. Mimma tina perkara yakuluna anu biasa ngadahar eta jelema kabeh nas kabeh. Wan farid infaroda yan faridu infarid. In kasir wan farid jeung kudu mencil maneh anhum ti manusa kabeh bisirri ku jero hate. Saterusna ieu saur ba'dul hukama teh 10 anu nyaeta ketika ditempuh disangka teh nyaeta kahadean teh aya di dinya ternyata meleset. Ternyata meleset lain di dinya. Model ayeuna mun tama deuk neangan kasalamatan hartina urang hayang salamet.
ari keur umum mah keur umum gitu. Jadi Bahdul Hukama mah geus kelasna lain kelas ayeuna umum, nya kelasna ge kelas ahli hikmah eta mah. Jadi kelasna ge kelas ayeuna ahli hikmah. Jadi ari hikmah mah ongkoh ayeuna jiga lahirna goreng padahal jero-jerona alus. Ongkoh lahiriahna luarna cigah ayeuna mun teh mah tercela ternyata jero-jerona terpuji. Sabalikna cigah luarna terpuji jero-jerona tercela. Jero-jerona teh luarna cigah bener teh. Ari hikmah mah nyata ditinggali teh jero-jerona nyata salah. Gerak ting ayeuna mun teh maya akur jeung ayeuna mun teh pemikiran urang jeung henteu ya. Ai urang teh umumna teh kieu nya umumna teh nu sok ayeuna mun teh dipake ya saudara ku akang. Alaikum bil jamaah kudu selalu urang ayeuna ngengket nyaeta cinta ayeuna mun teh kana kebersatuan, cinta kana kebersamaan gitu. Kudu ayeuna mun resep ruang riung nyaeta resep ayeuna ruang riung sabab ayeuna mun teh kebersamaan teh kekompakan teh adalah rahmatun li annal jama'ata rahmatun. Karena ayeuna mun teh kebersatuan itu adalah buah tuh. Jadi cukang lantaran jadi sabab lungsurna rahmat di pangeran rahmat Allah. Kita nak pakai ker para hukama mah lain ayeuna mun tama ditingali lain dimaknaan ku sakilas. Dan memang ayeuna mun tama sakilas nya ayeuna mun tama kebersamaan ruang riung gulang-gulung geuningan ayeuna mun tama ari sorangan mah urang teh ngaji teh gitu. Rasakeun ayeuna ku urang ya antara mun urang ibadah wajib mun ibadah sunat contohnya ibadah wajib model ngaji gitu aya perbedaan boh anu ngawuruk boh anu diwuruk antara nu ngelang sosoranganan jeung loba batur sok aya rasa perbedaan gitu pengaruh ayeuna positif begitulah aya mungkin keur umum mah mungkin mana asa semangat cenah nu tadina tukang HS oge ai kelobaan mah aing ke center gitu lumayan teh na tukang HS teh kitu aya loba teh aing katingali pisan tukang HS na tukang molorna gitu nya kitu teh aya mun teh obat paduli teuing si eta papaing bae si eta tukang HS kalam gitu jeung deui ayeuna mun tama ya nu positif dina dohir ya nu positif dina dohir atang ketinggal ayeuna mun tama kurang ya tah ke urang ayeuna kumaha ieu kenyataanana lamun urang ayeuna mun tama ngaji ngaji lah ayeuna contohna mah loba batur gitu loba batur padahal teu kitu sabenerna mah nya henteu mesti gitu jadi hasilna teh pengaruhna teh gitu lah aya baheula mah kerja santi loba batur teh asa nyaeta aya spirit jadi asa aya perangsang gitu asa aya perangsang aya saingan gitu aya saingan jadi semangat berarti eta nyaeta anu saperti riungan-riungan saperti ayeuna mun tema kumpulan-kumpulan anu saperti kitu teh nyaeta aya pengaruh positif matak alaikum bil jamaah teh aya pengaruh ayeuna positif teu lo ya ayeuna mun teu ngajeuh wae da moal aya nu nyaingan ieu gitu malah jadi ayeuna mun teu dingin we eueuh perangsang gitu ayeuna perangsang tah baheula teh santri teh nyata loba saruk teh naon papanas ai papanas teh nyata loba batur teh ai loba batur teh jamaah teh ruang riung teh positif tah gitu positif tah ieu nyaeta lamun neangan kasuksesan
anu disangka-sangka mah aya teh nyaeta dina riungan anu cek urang mah geus bener biatanya geus bener tapi keur kelas-kelas nu kieu mah lain aya namun teh mah kitu lain eta na wungkul lain. Ternyata dasa bener nama aya na kasalamatan aya na kasuksesan teh pil mujlati di mana-mana nyingkah di mana-mana nyaeta nyorangan ti batur misah ti batur jadi teh nyambung jeung urang teh yang tadi teh gitu ya kana da berarti ieu teh ayeuna mun teh lain eta permasalahanana lain nyorangan jeung ruang riung anu secara dohirna anu jadi ayeuna ukuranna patokanana nyaeta pengaruhna ti dinya kitu pengaruhna ti dinya lamun ayeuna mun tama urang kieu tadi teh pengaruhna geuning aya sorangan mah dingin kamajuan gitu aya-ayana mun tang ngariung mah geuning aya semangat. Wah ayeuna ibadah wajib cek tadi musik ibadah sunat geura sok ayeuna mun tamanya sasaranganan mah ngaya-yaya gitu jadi ngirung loba batur ada ayeuna mun teh bentes teh es teh gitu loba batur mah boh maca shalawat boh ayeuna wiridan boh istighosah boh rotiban boh manakiban loba lah wat mending ayeuna mun teh padikiran loba batur mah geuning sok bedanya gimana teh gitu kumaha sorangan musik dina sadana ge ka mana karep ayeuna pikiran berarti pengaruhnya eta anu positif eta riungan-riungan teh keur nu kieu lain keur ayeuna nu kieu mah matak ayeuna mun teh kapangihna teh nyaeta dina nyingkah menyendiri jauh ayeuna ti jelema kapangihna kasalamatanna teh gera mimiti lol ayeuna mah mimiti lol eta ayeuna mun teh pangna tadi bijilna semangat eta karana naon ya karana loba batur yang jalhong ayeuna ku kitu ku ahli Allah gitu jalhong mata keur urang tong ayeuna wa kakikituan heuda ayeuna mun teh pan aya sorangan meuli khusuk pek sia rasakeun mun bener geus ayeuna jalani tempuh mun bener mun leuwih khusuk urang sok ayeuna mun teh tong dipake paranti wali ulah waka dipake heulaanan ku urang pan urangna can jadi wali mun geus jadi wali engke bakal salepel tah ieu teh ayeuna mun teh wali ieu teh hakim teh pan ayeuna mun teh hikam teh eta teh Syekh Ibnu Athaillah teh Al-Askandari teh eta teh ayeuna mengarang kitab hikam teh hikmatun hikamun gitu jadi hikmah anjeunna teh ahli hikmah batu wali gitu ya teh ai urang pan jadi wali teu nyambung jadi tah geuning karanana kadua ayeuna mun teh lamun seuk ayeuna mun teh urang ibadah alus ibadah bener tuluy ayeuna mun teh karan loba batur geuningan ayeuna mun teh nu kitu teh ria teh nu kitu teh ria teh tuluy urang teh di dinya teh dina riungan eta teh aya kelebihan gitu urang teh aya kelebihan lo ayeuna bijil naon wujub teh tak ruksak we atuh aya ruksak mah lain salamet ngaranna ge hancur keur kelas saha tah keur kelas ayeuna wali keur kelas ayeuna hakim teh hukama ai urang hukama lain badul hukama da yeuh keur nyaritakeun badul hukama apaan ieu mah urang mah ayeuna badul yuhala kitu lah ayeuna badul yuhala mah teh karamekeun urang puguh-puguh ayeuna mun teh kadenge sarana matak cenah ayeuna mun teh di zaman kiwari mah terutama di lingkungan urang ieu lamun urang henteu rame boh pangeras suara boh ayeuna mun teh di masjid boh di madrasah lamun henteu rame ku pangajian teu diramekeun ku wiridan teu diramekeun ku maca Quran teu diramekeun ku shalawatan daek lamun rame ku dangdutan bisi eleh rame ku dangdutan mending rame gitu dah daripada nyaeta rame ku dangdutan daripada ayeuna mun tama rame ku jaipongan baheula mah daripada rame nyaeta ku reog mending rame ku pangajian
mending rame ku maca Quran, mending rame ya keur ayeuna ngarendam lingkungan tina nyaeta tina ayeuna mun tama tina kegiatan-kegiatan anu negatif. Jagendingannya ari aya iman mah dihareup aya katingali kadenge aya anu ngaji, dihareup kadenge aya namun tama katingali aya anu wiridan, aya anu salawatan, da teu warani teh marabok oge boga iman. Marabok oge ayeuna abdi mah ayeuna mun teu bade ujlah we bade di kamar ngaharep hepe ajengan santri ngarepe ku aing diramekeunna cek tukang mabok teh cek tukang ayeuna gitar teh kitu aya nu ngaramekeun mah tah kitu tah kitu. Jadi ieu teh lain ayeuna mun teu kelas urang abdi kitu ayeuna mah ngaos teh cek mangaden moal ka madrasah ayeuna mah bade ujlah we jadi nyalira we saha sia ayeuna mun teu mau patahanan ngawurukanan. Nyata abdi mah ayeuna mun teu biasa salawatan ayeuna mun teu bade nyalira we gitu bener teh bener ayeuna mun teu salawatan serangan wiridan serangan teh bener husuk tong ke gituan sok ramekeun gitu berjamaah geus kitu da ieu mah lain kelas-kelas urang gitu lah. Tah ayeuna kembali we kana kelas anjeunanana supaya ayeuna kaharti ku urang da keur kelas ayeuna mun tama anjeunna mah atuh jadi dina sagala urusan ibadah teh nyaeta ditingali tina dampak-dampakna tina pengaruh-pengaruhna tina akibatna. Ai urang mah ningali teh sepintas gitu sakilas gitu. Ari ayeuna keunu kitu mah di ujungna akhir-akhirna. Ai urang mah di awal. Pokoknya ayeuna mun tama da dohirna ge da luarna ge da awalna ge ieu teh hade geus titik we hade gitu hade teh keur urang mah itu mah pan gaduh mana nu dipariksa teh mana gitu ayeuna ka pangeran gitu rasakeun geuningan euy nyaloba piriaeun kitu ayeuna mah geuningan ayeuna mun teu loba pi omongeun geuningan loba pi dorakaeun ai ibadah ayeuna mun teu loba batur mah ayo ibadah ayeuna ruang di rumah las we anu kaguha ngarah jongjon teh pek urang ayeuna pecakan ayeuna mun teh kikituan abdi teh ayeuna mun teh mah ibadah teh bade nyumput ayeuna mah bade ayeuna ka pamijahan kitu teuing bener teh wiridan sapuputingna teh teuing hees da sok loba geuningan ayeuna mun teh di pangjarahan tos sabaraha dinten di dieu abdi ayeuna we sasasin we sakieu kitu lepas udud ayeuna mun teh mah ngobrol eta teh caritana keur boga hajat gitu. Sok minang mah pagi ayeuna mun teh di tempat-tempat jarah gitu. Nu kesekian bulan. Kamari ayeuna basa ka Mahmud ayeuna mun teh mah ayeuna mun teh ayeuna mun teh mah teh jaanya udah ka ayeuna aya kieu-kieu bae sabaraha dinten ya ayeuna 40 dinten. Udah saya namun teh ya ai ka makamna biasa ayeuna mun teh jam 1 jam 2 teh ya eta mah ayeuna mun teh apel we gitu beurangna hees gitu nah ujlah teh parah teh terus bogoh balik teh bangjarahan teh lintuh montok mah bogoh ayeuna teu ganggu ku budak ku pamajikan eta mah lain jon ibadah tong sok kikituan ayeuna mun teh mah eta sok kikituan lah tah matak ayeuna tingali karena makna hakikat makna yang sebenarnya nu disebutkeun ayeuna ujlah teh sebetulna makna ujlah adalah i'tijalul hisalil madmumah ngajauhan sifat-sifat anu dicacat dicela ku agama ngajauhan sifat-sifat anu dicela nyata agama. Jadi ngajauhan teh tina sifat-sifatna tina pengaruh-pengaruhna ku sabab ayeuna mun teh biasana sifat-sifat dina riungan teh biasana mah sok timbul piriaeun sok timbul pitakaburun sok timbul nyaeta ngomongkeun batur sok timbul ayeuna mun teh mangupas sok timbul ayeuna mun teh mahsumah sok timbul ayeuna permasalahan silih gesek biasa ngaran-ngaran jeung papada jelema mah dina riungan ngaran loba batur mah ta eta teh ngaranna teh sifat tercela
mangka sok aya sifat tercelanya eta dina riungan-riungan eta mata hayang salamet ulah ayeuna mun tama sistem ngariung we tuh jadi pindah teh tinu matak ayeuna mun tama tercela kanu matak terpuji tinu matak cilaka loba picilakaeun pindah kana nyata pisalameteun itu mah anjeunna mah ai urang mah nu tadi teh lain ayeuna mun terek pindah tina tercela kana terpuji dek ayeuna mun tama justru ngajauhan tina sifat ayeuna leuheung gitu karena sifat parah kumaha leuheung teh leuheung aya loba batur mah sungut teh daek disada ya leuheung we ayeuna aya loba batur mah ieu teh teu hees wae panon teh tuh teh ayeuna mah bade ujlah we bade nyalira jago ge ayeuna mun teu tibra itu tong sok ayeuna mun teh mah wawalianan mundek jadi wali ayeuna sing puguh jadi wali bener gitu jadi wali Allah gitu jadi cenah lalitan lain permasalahan jauh tempat lain permasalahan nyingkahan tempat nyingkahan pigorengeun gitu lain permasalahan nyingkahan ngariungna papangihna jeung jelema ruang riungna jeung jelema nyingkahan pi matakeun pi cilakaeun pi gorengeunana geus sakitu ternyata ayeuna mun tadina riung-riungan du urang mah geus ayeuna mun teh mah anu matak salamet anu matak leuheung teh nyaeta daek ruang riung balikeun keur urang mah ieu keur sa keur wali keur hakim keur para ulama ahli hikmah mah kitu matak sok ke urang ayeuna kapengker ayeuna mun teh kara itu ulama kapengker mah hayong jongjon gitu jongjonna teh di sisi basisir gitu jongjonna teh di tengah leuweung jongjon jeung pangeret teh beuki anteng gitu tah urang mah heulaanan mah ayeuna lah kadiri terpercaya gitu ke antum oge teuing gitu ayeuna mun teh abdi bade ujlah ngarah jongjon sia hees nya nyaho paling nyaho HP nah ujah ayeuna mun teh udud selain ibadah gitu geus ayeuna ngariung we kieu ngariung heulaanan mah kayak aya meureun anu sukses anu lulus ayeuna tepi ka naik darajat alhamdulillah kamana mang abdi duka ayeuna teh tara katinggal-tinggal geus lain gitu kelasna geus naik gitu tara eta papangih ucing-ucingan ayeuna teh heukeun gitu kan eta mah geus ayeuna rada naik beureunan kelas hese ayeuna bujang-bujang ayeuna mun tadi tepangan bujang-bujang nepangan bet ayeuna di tepangan kabumina oge lingas heukeun naik beureunan kelas gitu eta tara aya pangabutuh nya aya pangabutuh keneh mah ujahna da teu kitu ya kurang ayeuna mun teh mah hayang kopi hayang udud salah deui wae sing bener ayeuna mun ka pangeran sing bener jadi itu bisa disikapi ayeuna ku sakilas tah nu kabeh dinakeun teh loba ayeuna mun teh mah santri kapalang teh kitu ayeuna mun teu ngaji logat ujug ayeuna teh nya ayeuna jelema mah nya ayeuna mun ningali nu kieu salah ningali nu kieu goreng nu kitu doraka aing pangbageurna barang aing pangbageurna nyata eta teh sifat madmumah nu boga rasa alus sorangan boga rasa bener sorangan teh berarti maneh teh lain kudu ujlahan ngariung deui jeung batur engke maneh teh karasa teu geuningan maneh teh lingpang solehna diakurkeun jeung batur mah teu maneh teh lain pangbageurna geuningan ayeuna mah teu maneh teh lain ayeuna pangpinterna geuning aing ngariung jeung batur mah loba rarasaan teh urang teh pang bisa napang nyaho napang bageurna geuningan geus ningali kana loba batur batur mah euy elmuna batur mah euy ibadahna tah urang mah justru ayeuna lamun ruang riung teh ngarah bisa ngarumasakeun maneh kakurangan urang kakontrol katubageuran urang kakontrol gitu kakedulan urang kakontrol tah sabalikna geus jadi nyaeta kesimpulanana ai keur urang mah tong lesot tong jauh tina riungan-riungan kahadean walaupun kahadeanana heulaanan secara dohirna heulaanan da hakikat mah teu nyaho
engke ge aya rasa eta masing-masing hari hakikat mah teu kudu beja-beja karasa ku sorangan ieu riungan khair hakikatan ieu riungan goreng hakikatan walaupun aya namun aya sir di urangna aya sir anu ayeuna mun tadi paparinkeun ayeuna melalui ilham teh nu matak saur ayeuna Syekh Abu Ali Az-Zaqaq dawuhanana deh ilbas ma'anas biasa sing akur pakaian mah akur batur make koko urang make koko batur make gamis ayeuna mun teh mah urang make gamis ilbas ma'an nasi mayal bisun pakaian biasa sing akur jeung pakaian anu sok dipake ku batur watanawal mimma yakul barang dahar sarua we akurkeun jeung barang dahar ayeuna mun teh umumna ayeuna jelema gitu Rakil, abdi mah ayeuna mun teh mataran uang teu ti pasar-pasar. Saya mah atuh saya kitu mah. Lompat ka dieu, ya ayeuna mun teh daging ti mana? Ti pasar. Oh, ayeuna ti pasar wae teh. Na deui teh ayeuna mun teh mari ayeuna mun kabeh ti pasar. Ai urang deuk ka api kanan abdi mah taran uang anu ti pasar-pasar. Alus, apus. Ngan kayak dek diintip sih ayeuna. Alah nyata ayeuna mun teh euy tong aya lamun erek ayeuna diajar apik teu kulah waka diomongkeun heulanan rarasakeun ayeuna kuat moal kitu ayeuna kuat aya urang mangheulakeun diomongkeun abdi mah tara ayeuna mun teh mah kanu ayeuna mun teh mah kimia mah abdi mah tara ayeuna mun teh mah kanu teu katinggal teuing ayeuna nyantri teuing mah nu icalanana nu teu katinggal ayeuna anu ngartos teuing mah nu mencitna gitu abdi mah tara tuang daging ayeuna teh pasar ayeuna sabab eta teh geuningan mencitna teh ayeuna mun teh teu kudu ayeuna kikituan ayeuna mun teh apik mah cicingnya rarasakeun teu leuy ayeuna mun teh jauhan engke lamun ayeuna mun teh mah urang ongko ayeuna mun teh tadi poyok aya geus lapar mah naon anu nyampang teu hitung-hitungan ti pasar teu menang nyarangan ame geus lapar mah ning tuh neuk diajar apik mah sok we alus eta teh alus guna kitu tapi wan farid anhum bisirri lamun deuk ngelang deuk ayeuna mun teh misahkeun diri ti batur nyaeta misahkeun diri anu melalui ati melalui batin batur ayeuna ngobrol ayeuna ngaler kidur urang ayeuna seuri semuhun ari ati alhamdulillah subhanallah hati gitu ayeuna laras Allahumma sholli ala sayyidina jadi ati terus ayeuna mun teh mah geder dikir ayeuna ka pangeran ieu mah biasa we ruang baju sarua jeung ayeuna batur dahar ayeuna sarua amna jeung batur ngan hate anu bedana itu mah ngobrol ngaler ngidul teh kosong molongpong aya urang ati ngageder jarona mah gitu tah eta mana ujlah anu sabenerna nyaeta hatena ulah lesot ulah poho ulah maleuweung ti pangeran walaupun ai leungeunna mah sarua pacabakanana sukuna sarua ngalengkahna awakna sarua cicingna di dinya dina tempat ayeuna biasa-biasa riungan obrolan riungan ayeuna mun teh jeung batur malah jeung batur ngan hate terus ka pangeran eta makna anu sebenarnya nyaeta makna ujlah lain ngan sakadar awak jasad aya ayeuna ujlah jasad mah da ka mana ayeuna neangan tempat justru ayeuna teh anu baheula leuweung teh tempat anu sunyi tempat anu sepi justru ayeuna teh raresep ayeuna mun teh makaleuweung ti kota teh atuh da ujlah kumaha justru ayeuna mun teh kagiri ka di ditu di dieu oge ayeuna mun teh lamun urang ujlah ka guha di pamijahan justru nu jararah ayeuna ka pamijahan teh hayang ka garua cari tanda rek jemput di guha di pamijahan ari di dieu ti mana-mana nu jararah teh hayang nyaho ka guha kasulap-sulap lah
Ieu mimbar ayeuna muntah mah ieu Syekh Abdul Muji ieu ayeuna muntah mah ieu ayeuna paimaranana Syekh Abdul Muji ieu tilas ayeuna di asrak ayeuna mah mata kumaha teh ya ayeuna muntah mah erek masa kadang-kadang di kamare nolakan maneh nganci maneh tapi ulang hees deui kitu wah hees ayeuna cuman teu ya ayeuna mun tetep hakur dek nya mah dari Mahmud ayeuna lompat ka Mahmud di mana tempat Mahmud baheula mun yang gedug leuheun rada ayeuna mun sepi rada keung di mah gitu tempat diwaranian aya-ayana mah di asak mana geus sabaraha kali kira ngan ka yang gedug ayeuna rame ayeuna yang gedug baheula deuk ayeuna mun teh mah kadinya jarah keulaan teu deung ayeuna mah lampu eueuh jaba ayeuna pangjolokna deukeut sisi Citarum atuh ayeuna mun jarah kainya yang dalam apa na ayeuna mun teu mah rame teh baheula oge da ayeuna mah rame dia yang gedung oge deui ayeuna mah rek lompat ka mana aya ada kujelah teh gitu ayeuna mah gitu jadi hakikatna nyaeta mencilkeun maneh tina sifat-sifat anu tercela supaya ayeuna jadi boga sifat-sifat anu terpuji ngajauhan nyaeta tina dampak-dampak anu negatif begitulah adapun ayeuna anu dampak nang ke positif ayeuna ulah dijauhan eta mah ulah dijauhan riungan pangajian daya ayeuna dampak positif terus sing leuwih getol sing leuwih raket sing leuwih kompak wa talabtu nurul qalbi bil mawahid wa qiraatil Qur'an fawajadtuhu fit tafakkur wallahu alam bisawab.